aya rezeki mamluk mah nu dimilik. Itu rezeki mamluk teh nyaeta harta banda kakayaan anu dimiliki urang. Boga ilmu sakitu, boga sawahna sakieu, boga tangkal kalapana sakieu, boga tangkal kaina sakieu. Eta mah rezeki nu dimilik, can puguh rek dipigawe ku, rek dimanfaatkeun, rek didahar ku manehna, rek dijadikeun sarana ibadah ku maneh can puguh teh. Pokokna milik manehna we, milik ya, ngaranna ge milik. Dan teu sakur anu dimiliki urang dituang ku urang pan. Teu sakur nu dimiliki urang dipake ku urang teu. Jalma anu kaya raya boga mobil 200, nah ditumpahkan 200-an anak ku manehanana. Teu pan. Mata kaya rezeki mamluk. Taya jalma riweuhna teh lain ku rezeki madmun, ku rezeki mamluk kieu teh. Batur geus boga 1 hektar. Nah aing 1/2 hektar keneh wae teh. Kudu semangat deui usaha ngarasa rua jeung batur boga 1 hektar. Naonana milikna. Nah, padahal teu inget kan aya maksum, sing inget. Aya maksum pembagian ti Allah, henteu rata ka jalma teh. Matak aya adina beunghar lanceukna fakir, aya lanceukna beunghar adina fakir, kumaha pembagianna ti Allah. Aya jalma nu milikna loba saeutik rezekina, aya saeutik madmunna. Jadi mamlukna loba, madmunna saeutik. Kurudag datang, sawahna 2 hektar. Sapina 300. Osok kedah daging sapi tara, kunaon boga penyakit kencing manis. Osok kadahar sangu digram malah mah saeutik kadaharna milikna loba madmunna nu saeutik rezeki madmunna saeutik rezeki mamlukna nu loba. Pak ari urang mah di mana boga rezeki mamluk loba rarasaan madmunna loba rarasaan kitu pan nya. Malapar aing naon sababna duitna 1 juta beasna 30 kilo di imah. Cuk sah malapar ku Allah diberi gering we dahar utah deui pan. Teu ngeunah daharna beuteung malapar anger padahal dahareun loba. Dan memang Allah teu nyieun rezekina dina poe nu eta kudu lapar. Itu ari keur jalma anu himmahna ka hadrat Allah maka ditu malah masieun ku rezeki mamluk. Penting sok teh rezeki madmun barang nu urang diteangan ku urang dipake ku batur. Pangribu-ribuna. Cilaka eta mah dihisabna urang coba sok. Di mana maneh neanganna dikamanakeun. Ari anu nikmatna saha? Batur nu makena urang teu make. Aya santri nu anyar datang tas balik boga duitna 500.000 beas 30 kilo nepi ka lohor can dahar. Aya pan. Naon sababna aya we halanganana teh. Dititah ku ajengan. Da teu nyangka sugan teh tas balik loba bekal na meureun dahar heula tadi mah dititah. Nepi ka lohor can dibere dahar. Conda padahal can dahar geus kesang leutik kesang gede. Ari anu teu boga bekal nepi ka lohor geus 2 kali dahar. Non sababna inget si eta mah geus lila teu balik. Sakur nu nitah karunyangan, aduh, buas ieu mah can dahar teu bogeun duit dahar heula jang. Dahar digawe, beres jam 8 tadi gaweana sakedeug. Panggil deui ku ajengan, ka dieu jang, pangomekeun ledeng, karunya teu bogeun bekal. Dahar heula jang, dahar deui. Jam 10 geus 2 kali. Ordu teu boga naon eta teh. Jadi madmunna loba ti Allah. Maksum madmunna sakitu, mamlukna loba madmunna saeutik aya, mamluk maksumna saeutik. Mangki itu tah bagianna.